Nang, kebeneran aya maneh. Urang teh kuliling ka dieu ka ditu neangan cau, dulur urang hajat. Oh neangan cau jeung nu hajat. Heeh. Boga ge hiji ieu malibikeun nya. Bolo online eta atuh, urang mah teu beuki. Nya teuing teu beuki api wae. Heuh, urang mah teu beuki saeutik maksudna teh. Heuh tuh pang neangankeun urang keur butuh ieu cau. Cau naon? Cau jeung nu hajat. Heeh, jeung hajat, dulur urang hajat. Tapi mahal kajeun. Heuh, yang penting mah baraweung ke dibayar ku urang 200 acan mah. Ayo dah. Urang boga ieu tatangkalna loba. Benernya? Heeh. Awas ya mun ngawadul. Urang ka handap pula tuh. Hah. Heeh. Oke, dieukeun diantarkeun ka imah mana? Siap. Aduh, aing neangan cau ka mana nya. Tapi aing teu diteangan nya ieu duiteun. Mangke we lah aing neangan lah mah kuliling-kuliling. Nasib jadi pengangguran. Jak bisnis atuh. Bisnis naon we keur kieu mah. Nang, naon? Aing ripu nang. Ribu kunaon teh? Aing tukang geblug rek lagi aing teu gawe deui aduh. Aya bisniseun aing ye. Teu bener sia nang, ulah sok nyieun aing bungah wae. Pangalakeun cau aing sih. Sia iraha boga tangkal cau. Boga aing nu olot. Nu bener sia nang. Heuh, kayak di kuliahan gua aing dah. Keur sae, Pak? Jeung di imah. Bener teh sia nu siang ke. Heueuh nu kolot. Pas naik dieukeun ku batur mah. Moal ieu mah nu kolot aing. Ya. Ayeuna hayu. Ayo tuh. Ya, mangga tuh. Geus hujan manten. Belah jauh tuh kebonna. Eta dinya di tukang deket. Aing. Yuk. Meniru lihat gila keneh di kolotna cau teh saminggu di nyar di alay rek hajat nyunatan kebon ieu si manap kemana itu budak teh biasa sok rajin kokored hiji acan aing buru kemana atuh ieu tuh manap asa teh kemana manap wah manap tadi geus di mana sia teh Mesti di ditu tadi. Iya aing teh tadi kokore di kebon cau. Ieu kumaha kebon cau teh? Ulin wae atuh. Sia mah. Mau digaji kodek di geras sia mah. Aing Pan perlu hiburan eureun. Ulah sok hiburan meakeun duit, hiburan mah dikene usaha pugu ngurus cau tempo tuh cau dek geus karolot. Pan ke saminggu dia arek jadi hajat, arek nyunatan teh. Kalah Pak, tempo kumaha di laluhur. Can Teu nyaho pan teu katempo ning pasak henteu mah. Sia mah deka. Sia ini arek ka mana tuh? Ai ka dieu nempuan kebon. Telat. Tuh nggak balik deh kayak itulah. Kapiran aja mah. Goblok anak buah tuh. Belah mana gak? Kebon cau teh nang? Ieu kebon cau. Mah. Ini sekalot. Ngarabara turuy. Duh hiji ge mahi, saya teh butuhna hiji, Pan. Hiji. Kan ieu merenang rada kolot. Tah euy tah kolot tah. Mah bedog. Henteu. Aduh, geus kumaha? Potongkeun dina ieu na. Sia mah disangka duren, pan liat cau mah. Pangat teh nyaho can pernah ngala. Minjemlah ka tetangga tuh bedog. Duh, kieu mah jelmana arus teh. Poteskeun we. Poteskeun teh tah si cupatna potongkeun gitu. Luhur tapi nang. Nyaho kudu dipunggu. Kebelah tuh. Ning luhur cau nanang. Pancuk sia jago tuak taek. Hari masalah naik awe mah aing jago naik tangkal kieu mah aduh mah nyalesang jangkung nang. Ati bang sakieu budak ge bisaeun. Eta taraja sanang. Anu sa teh eta geus kapalang pake eta pake. Ampuran nang. Siap. Lihat nang. Si mau tanagaan sugan cendaang. Aing can dahar saminggu. Pantes atuh. Poteskeun.
Senyangan bedog lah tuh, kadinya kan sakedeung nginjem ka tetangga. Menang bedogna ya. Ah gitu atuh tak. Menang di mana ya, Nang? Anjing ieu nu kanyahoan mau cau ku aing teh. Sia kanyahoan ku aing nu mau cau teh bebal mah sia. Lain-lain. Wah, sia. Sia di. Itu, Mang. Hei, sia geuninganan bener tukang mau. Mang, ieu saha? Kanyahoan Mana? ku aing. Lain. Aing boga kebon. Ieu sia. Usaha. Wah, sia kanyahoan sia. Geus lira ieu budak teh tadi ngalancauna. Uing mah ningali nempon ngalacau we. Mang unik itu ngalacau teh dikieukeun. Oh nya geus tujik sia balik ka itu udah. Heuh, Mang. Oh, Heuh, nya balik ah nempon we ngalacau. anjing dah. Mang, saya kamar. Benar. Baiklah. Cau teh bebal mah. Mang, urang mah dititah. Dititah ku saha? Itu si Nanang, si Nayek, cau nu bapakna mah. Ah, sia aing boga kebona oge bebal. Sia dituan ku aing sia. Duh, ah, sia. Ku aing. Sia. Dituan ku aing sia. Kapala. Duh, sia. Aing kanyahoan sia. Lalai nu jeung dengan cek. Ya, teh. Kapok-kapok sia. Kapok-kapok sia. Bocor hirup. Anjing. Cacan ku aing ge. Sia. Anjing teh cau aing beak ku si bebal tah. Teur kamar ieu gabi teh awas ku aing kapangi dicacag ku aing. Wah, ala geus sauna. Jang hajat aing saminggu. Lumayan yo. Oh. Si eta tadi teh ka mana anak buah aing teh? Duh, eta budak ke balik dibalik deui sia yang paeh ku aing ha. Bebal mah. Aing colong. Mang, maaf teh cau udah dicolong kuingnya. Udah lumayan nih jadi duit ya kasih Anggi ya. Udah. Dan teh budak ngocon ka aing geus 2 kali. Teang ku aing ka imahna ka palang tuh. Boh, ka mana cau aing di dieu. Wah. Wah, ieu mah aing mau deui. Kabelah mana ta manusia deui.